Ieu teh Pak Haji teh tos kayitnya sing saha nu meunangkeun alamat ieu ya budak ieu ya bakal masihan 1 juta singkatna mah ieu robotkeun kana kencereng RT RW nya ieu nya. Nah, Robotkeun kana kencereng ka masjidnya 1 juta tah. Atuh Pak Haji sadayana sudah RT. Sok, tah ieu dewang. Tuh, itu sok. Ya anak-anak yang imam tah, sok. Dan kebagian nenek-nenek. Kebagian Amin tan Pak Haji. ini mah nggak tahu dia. Apa? Tah. aya anu ngagiringna mah Haji. Anu ngagiringna mah urang ke hiji. Tah. Anu ngagiringna ya. Iya, akhirnya urang serahkeun nya. Ieu tuh lamar deui, ya. Nah. Ya, mari tah. Sok, dari ampura, sok. Itu anu Ampun apa aja Abi mas. Kan? Saya kelepatan Abi. Ya. sok genjang Sok. Sok. Sadayana. Karena ada direkam tuh ku eta kok. Sok, Hampura tah. Pak Haji da Abi teh terang Pak Haji teh saha gitu gitu. Ya Allah geuning anu di palang toyangankeun ku urang pagar agung geuning Pak Haji teh. Ya Allah. Abi hapunten Pak Haji tina kabodohan Abi, kalepatan Abi ya Allah. Benar, ya. Mohon Pak Haji. Toh, lah. Wajib kudu diserang. Ya, Kang hapunten abinya. Kawan, nah, no, kawan. Saya sebagai merenang budak asli Pagar Agung sok tuh kana kamera Toh, sok aturkeun putar nyugeul punten sok. Ka warga Aturnya khususna we tarik ieu. khususna anggota Kompas. Abdi Aang anggota Kompas. Sok, Kayak itu nya. rumah selepat. Sok. Sok nyarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana simkuring hapunten ka sadayana warga Pagar Agung. Rumaos abi aya dina perkawis ieu nya aya kahilapan kabodohan abi anu teu tiasa dicarioskeun. Kumargi kitu hapunten ka sadayana warga Pagar Agung khususna di mana wae ayana mudah-mudahan ieu perkawis ieu sing ngajantenkeun ka abi kaca lah gitunya kanggo memandang kapayuna supados abi teu memulai dari sapertos nu atos-atos lah gitunya. Kapa Haji terutami abi alhamdulillah terus ditepangkeun sareng Pak Haji gitunya. Da abi teh sareng Pak Haji teh teu terang naon-naon gitu duka saha nama gitunya. Ya Allah geuning Pak Haji teh kahiji public figure geuning di warga Pagar Agung teh pamuntangan urang salerea gitunya. Janten abi bade terang kumaha gitu da abi teh nempe nincak gitu panginten dia teh nya. Janten abi terang kumaha-kumahana gitulah. Abi teh matak ku kalepatan abi ku kabodohan ieu ku kabodohan abi mudah-mudahan Sebabkeun kalepatana ka Pak Haji sing nyebut sia. ngajanten Sok sebabkeun. Kulan. Tadi hampura ka Pak Haji nyebut sia aing gitu. terutami Kudu ka panjang dah 100.000 atuh hadiahna ge. Sok. terutami ka Bapak Haji gitunya. Abi tos nyarios kumamantun gitunya. Nyebut sia ka Pak Haji. Sok sebutkeun. Cokot teh 200. Tos nyebat sesuatu lah Sok gitunya. sesuatu nyebut sia. Mun tos nyebat sia ka Pak Haji anu teu sae lah gitunya diucapkeunana. Ya mudah-mudahan ucapan abi ieu kitu sing tiasa dipareksi lah ku abi diri sendirinya kanggo kapayuna. Mudah-mudahan urang abi nya kapayuna sing langkung seueur nu masukan lah kanggo nasehat ka abi kitu nya. Sakitu panginten ti abdi nya ka warga-warga masyarakat Pagar Agung khususna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ayeuna sok ka Bapak Gendir
ya orang pungkasnya. Jadi ya kasadayana nu ngariung jadi cek ajaran agama urang ge tomboro jalema gitu nya. Gusti Allah kan lautan hampura nya. Aya jalema geus mata di hampura mah nya geus ngaku kasalahan wajib di hampura gitu kan. Tadina bahagia hayang dikerem mah hang teh. Efek jerak. Tapi ayeuna aya efek jerak Kang. Ibu kumaha deui gitu nya. Bisieun. Pakapose sanaos abdi kamaritos nyanggem dinten enjing Senin. Saha ngerakeun wae. Nya. Mohon gitu. Ya, sanaos abdi ka Pakapose dinten dinten enjing bade lapor, ngadamel laporan pengaduan pencemaran nama baik. Da bade teu cemar kumaha atuh abdi ku pangkat ieu ya. Ada umurna ngan setengahna disebut sia di aing-aing masa ada rumasa gitu, tapi kemari abdi tos usahakeun hirup teh sabar jeung syukurnya. Kecil sih rama anjing teh Pakapolsek. Pemilik Pakapolsek gaduh kepanasaran urang antosana juga kan lakukeun gitu, tapi mudah-mudahan teu angnya, mudah-mudahan teu gitu kan. Nah, jadi ieu riungan alhamdulillahnya sadayana jangan wasilah ke orang sadayana gitu kan. Kalau hukumna ka warga Kompas sadayana atuh leuwih. Oh, naon leuwih legana ka saha-saha wae anu sok bermedsos ria gitu kan. Hati-hati ya. Sabab aya undang-undang IT. Omongan urang teh tulisan urang teh, komentar urang teh lamun nyinggung antara pencemaran nama baik teh bakal dihukum. Kampung aya undang-undang pasal soal perbuatan yang tidak mengenakan, tapi ku Mahkamah Agung terus dicoret eta teh mau apal angmanya bab eta mah gitu kan. Tapi hiji pasal pencemaran nama baik masih aya keneh. Nah, jadi gitulah. Jadi masalah urang anggap rengse, urang tutup ku sisinirannya ka Cipicung meuli bata balikna ka Cimanglid nya ulah kitu-kitu deui angnya tah gitu lah.